daerah ingkang samya kalumampa ingkang samya kalumampa nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat nu gelis nilandingrum cing tiasa kajodohkeun ka akang nu jigana wae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbulengan akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh mah teu bisa laksana nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula inggih didoakeun mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya ya doana we doana tadi ya sugane atuh ai di Sumang mah teh sararea nya kabuli hatena urang dia ya mudah-mudahan cari bener hayang gara nempo wing wa awewena oi jika kumaha teh nepi ka gegerepekan kitu pokona mah geulis we nah di urang nu geulis nya kumaha tuh hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese tapi deui mangga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos ampir dugi kaita pertapan urang sami-sami lamar lamun geulis eta budakna ya kena indungna mah kuing boga kene salaki mun blegong teungelan salakina sekarang rumpul saudara parantos pamali sak jurik kau selain kakolot cek aing aduh hari ama ngiga saha ngiga Pak Haji Dendi teh teu sangka ting dikukuti lelemut dakon-dakon di zaman bolon boga anakan hiji-hijina ayeuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep amat teh sabenerna mah hayang boga incu pantes jika pasar jika mana-mana boga ngadu domba teh meureunnan ditungtun ku incu hak didoakeun kasep pangna ama ayeuna hidup boga pamajikan teh amat teh kuat ti baheula amat teh hayang geura nimang lauk incu ae itu sabab naon meureun moal buntu turunan teh kasep nyuhunkeun pangrojong ti sadayana tenang ya beres tayena atuh sadayana nuhun urang parantos pepes kesang urang lajengkeun nyaeta dedeheus ka sang panita tangtuna oge meureun kudu sarereungit urang teh
kurang mani heula kebenaran tuh dilaneuh aya cai anu herang ngagenyas kurang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi kurang sami-sami dideus ka eta sang panita aswatama anaking jimat awaking basama mulung tanyung rebun-rebun ya wayahna eta minyak anu menang nyampean tadi semprotkeun kana kelek menang nyampean omat eta wayah sarareugi udud anu 3 batang tadi anu ngahajak ku ama di jampean wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut anu ti Pak Haji apa mantap eta teh anu sabatang mati ama tanu 2 batang mati Pak Haji Mustofa jeung ka pasoknya ti Pak Haji Ade Dharma we teh wayahna wadahna tuh tah pake tah banget sugan jeung sugan dijabah kepoh kaunga madhab sakenyot kepohkeun ke belah kidul sakenyot kepohkeun ke belah wetan sakenyot deui kepohkeun ke belah kidul kakaler mentong nya tak kitu nu penting dina waktu ayeuna laksanakeun mangga ya urang ngahaja dongkapan eta sang panita bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga napunguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mak nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mak nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu dak kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap jeung hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet nya bener kitu bener omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh meuni kumerot seueur acting meuni cumeplak sanah hayang bibi kumaha Haji Ade Dharma alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa amin deudeu nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing untuk kang gampang piraku kedah ka sato na puguh kedah ka manusa laras bibi Kek maksudna ka manusia teh manusia kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah laras sumuhun nen sumuhun moal jauh teu wiwaha manusa nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna sagala make wiwaha oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung dikawit tah laras ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureut pakeun pungsat pahan indung bapak teh
Lieu eueuh ragap teu aya jauh ka Sindung Kalapa. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot. Dek teu prihatin kumaha bibi cobi. Yatim piatu nunggul pinang atuh kitu. Yatim piatu nunggul pinang bibi teh. Ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. Biasa nyen kecek. Manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek. Unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. Menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Nah, Da puguh ka siniran da mobilna butut. bisa jadi. Balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun. Aya nu merkosa di kebon jagong. Nepira ku tukang ojek. Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun. Iya. Obat teuing bibinya teuing. Ceuk bibi oge. Nasib bibi mah. Umur 15 tahun sapeting teh kulimaan. Iya. Untung teu sae keuyeupun. Malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Kumaha ayeuna teh? Tak ayeuna teh bibi teh keur jangar teh. Marogana. Paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae. Nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah. Ulah. Keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW. Bener sesemet bibi we bener. Hayang boga rezeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis. Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP. Kabeuli bibi, kabeuli ngan didinya disipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta mah sanes HP atuh tape. Kitu. Di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna. Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arabia teh? Boga dunungan teh guru SD. Kasep. Garwana teteh Can gaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Ai bibi keur ngepel we kitu tah. Ngahaja jiga anolekan. Rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar. Beri anolekan. Ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel. Bari jeung boleklak ping-ping kemana karep. Sangeunahna Si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget. cacan angkatnya. Meureun kabita nempo ping-ping bibi. Olo. Beri Jog gabrung teh ti tukang ngabekem atuh. dipangku. Bibi dipangku dibawa ke tempat tidur. Olo. Bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok. Dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget. Lain mun urang enta tulu ngajerit. Nah, ka atuh lain menta tulu ngajerit. Menta tulung ka saha di lemur batur. Dawuh nu wawuh. Wono wawu. Ngajerit. Ngajerit oge kalah beak tanaga. Mending jempe we da puguh genah ongkoh. Paingan. Ceuk bibi oge heuh. Isukna kalah nawaran Tuh. deui. Isukna ditawaran dewe ku bibi teh. Ada merkosa deui. Apa urut cingiri. Ongko pamerena gede sama ngeuna.
berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Inget wae nepi ka ayeuna tah Neng. Sarua jeung si Dedi Agi. Marukana. Naon bibi? Jelema jangkung gede maklum. Bulu dada teh pinuh atuh. Wan keremet. Awas make helm godeg teh ka dieu tah. Bobogaanana wah Suka si Benjang. spektakuler. Sama si Benjang we nyakitin apanya. Jeung eta gerakanana Neng teu sangka urang Arab. Gerakan kumaha? Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, bangkong sapintrong, lele ngajeng jehe, karecek marmot, teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem, ngajengkang tak kitu mah. Kerenyem di lembi. Marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo, waduh Neng. Ngaburileng. Nah, bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman. Pengalaman nu ka. Nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang. Hayang senang. Hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mageulis bager Sabibieun. sabibieun. Silaka doraka na bibi mandanga doa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancrut. Eueuh da dasar agama tak Neng mah aya. Benar. Polos pisan di sini mah tadina mah. Disebut oge bibi mah sampah masyarakat. Yeuh ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih. Rek ka pasar tuh teh. Eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna? Tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi. Nyebut oge geuning. Ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat. Nyebutna oge hamur kanyut. Da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga Neng Bandar Doma Dayat? Teh geus ngasaan bibi teh. Ah mimiti diperkosa teh ku eta. Pangminengna we teh. Tama sok di beja-beja di tempat itu. Eta kasalaki batur teh eta mah. Marukana. Aduh, ampun deui bibi. Ulah ka sorang ku nen manen. Ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah. Naudzubillah summa naudzubillah Neng. Kade Neng keuneh ku bibi silaka dorakana mah Neng mah entong. Komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha. Atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser. Nya, bisa asup kana patroma. Nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh. Marukana teh. Bisa asup kana buset, buser. Aya jelema begang-begang datang ka imah bibi, lungak longok ka pipir. Manawi aya nu ngisah doma. Saha si kacai. Bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi. Nya. Ajar ketenan moal lila cenah kitu. Aduh. Hampura bibi mah Neng. Kuneng ulah ka sorang nu kitu patut era. Inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah Neng kade cing hati-hati Kade bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seeng kaleng awewe mah masih cara lelaki seeng tamaga loba pepotongan bibi teh di antarana
tadi si koneng aya anu lega tarang buleut geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kongsi ngagetrik-getrik bibi baheula Aduh, kutan teh ngeureuy ieu ka bibi. Fungsi ngaraos. obat teuing tepira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh Ditukeran ku lauk eta mah lauk. nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka Neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kakak alaman ku Neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani